adan kacai wudu salat. Tapi lamun rek ditanya, sabaraha rukun salat? Sabaraha fardu salat? Sabaraha syarat sah salat? Sabaraha pembatalan salat? Lilanya, gitu. Entah kan karena bisa gitu ya salat teh lah. Komo merenang ngamaknaan husukna cek Imam Ghazali kumaha, cek Sayyidina Ali kumaha gitu kan. Ya banter-banter urang ayeuna keur diajar manteng ngalaksanakeun salat ulah nepi ka tingaleun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Rabbus samawati wal ardi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin khatimin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidu 'alas sholati was sholatil wusta. Wa qala aidan aqimis sholah wa ita'iz zakah. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mu'min wal munafiq faqala innal mu'mina himmatuhu bis salat was siyam wal ibadah wal munafiqu himmatuhu bit ta'am wasyarbi kal bahimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang bisa kumpul ngariung deui neruskeun kana hanca dina nambahan wawasan kailmuan dina cabang keimanan anu kamari ngabahas meureunnan cabang anu ka-18 jeung nomor 20 nyata meureunnan kamari urang teh kudu ngaraksa takdim ngamulyakeun Quran. Terus urang kudu bisa suci jeung mernahkeun susucina hayang pantes dina ibadah sahna katangtuan sakumahadna salat maka meureunnan kudu beres heula susucina nya geus kacaritakeun masalah susuci maka meureunnan kabeh ge kudu dielmuan heula. Maka ieu nomor ka-21 nyaeta ki musannif ngadamel syair kalawan baharna nu teu apal itu da semua hese itu baharna teh ya. Ieu mah bahar saka we cenah kitu nya.
Sholli sholata wa zakki malaka summa sum. Lamun rek nu dia sholli sholata wa zakki malaka summa sum, jadi aya kagok sa kalimat gitu nya. Nah geus eta mah sholli sholata wa zakki malaka summa sum gitu. Kadieu nama waqub wa hujja wa jahidan napatukromu moal waka kabeh. Dan sebab disebutkan zakarun nadim fi hadhil bait sita su'abin, nutur ieu ki musonib kana nadoman dina ieu bait teh sita su'abin kana genep moal beres 2 jam nyaritakeun genep mah ya paling meureunnan sawareh. Maka meureunnan saberesna urang susuci bersih boga wudu oge meureunnan bersih tina hadas gede. Meureunnan ari hadas gede mah nu disebutkeun hadas gede jeung hadas leutik ngabedakeunana ngabedakeunana ari hadas gede mah ngawajibkeun kana mandi, ari hadas leutik mah cukup ku wudu. Ngan dina hadas gede wajib mandi teh sok dimimitian ku wudu nu tara teh tara urang mah langsung we dan mandi wajib gitu nya teu nanaon. Ngan ari sunat mah wudu heula. Nah pan cenah ieu mah rek mandi gede nya eta mah keur di peretel ayeuna adab-adabanana. Wudu heula geus beres wudu, ieu wudu lain ngesahkeun kana salat, lain dan can mandina oge gitu. Jadi naon etelana wudu nyaeta tina ngumbah leungeun pamun teu nya kokocok teh meureunnan nepi ka sukuna supaya ceuk dibahasakeun kasehatan mah ngabaalan heula. Jadi henteu ujug-ujug langsung ngagejur kana sirah. Terus ayeuna lamun arek gujur-gujur kitu teh naon nu kudu dimimitian gitu. Ari dina syarat mandi wajib mah 2, hiji niat, kadua nyurambahan atau ngabanjurkeun cai kana awak kabeh gitu. Sakitu kur 2. Ari niat bari babarengan eta mah rek naon heula anggotana teh disebutkeun anggotana ge. Arek leungeun heula, arek suku heula, arek sirah heula, arek tak-tak heula, arek beuteung heula eta mangga. Beda cara wudu. Ari wudu kan diatur tartibna. Eta mah mandi mah henteu. Ngan ku Kanjeng Rasul dicontohan eta ngabaseuhan heula ayeuna sampean. Da karasa engke teh ngaheabna teu mimiti banjuran suku belah katuhu ya. Terus belah kenca, terus kana leungeun ya. Eta teh saberesna ngumbah si eta gitu. Dikumbah heula. Lamun rek kahampangan heula, rek misalkan rek miceun heula nya. Kata lamun rek pas mandi, ieu mah rek mandi basihan teh tina suku heula. Kata ngahiab karasa semu panas. Gitu tah. Ya. Begitu ayeuna beres aya ngahiaban, banjur weh tak-tak belah katuhu, ret lanjut. Terus ke belah kenca, karak we ka dieu. Jadi sok aya kacaritakeun nya nut mandi di gejuran sirah heula gitu. Maka dina posisi sukuna kana keram tuluy we 3 geledag cenah. Lamun 3 geledag di WC biasana sok terus we eta mah. Tuluy lama kacaritakeunana nu 3 geledag di WC sok tuluy.
Lamun teu tuluy oge biasa nama sok rada eta kena saeutik lah nya di kredit ning semu lamun indet ka Indomaret sok dibere lah ya. Indomie ka Maret geus bayar sok dibere ning kertas tah dibere naon struk jadi tong ka Indomaret bisa dibere struk bae katanya tong kertas bial beres mandi lah ya. Wudu karak rek ngalaksanakeun kana kewajiban nu dijadikeun patokan tanda antara nu mukmin jeung nu munafik. Ngabedakeun anu mukmin kumaha, anu munafik nu kumaha. Lamun cek dibahasakeun teh mah meureunnan samemeh tingali runtutanana tina ieu adeg-adegan cabang iman. Ya. Ti mimiti meureunnan ngawuhkeun heula ka Gusti Allah. Teu ujug-ujug dititah salat. Ngawuhkeun heula ka Gusti Allah. Ya. Terus ayeuna meureunnan apal anu disebutkeun kana posisi ilmuna. Jadi nu dititah teh ilmuna heula. Talab ilmu heula. Geus talab ilmu otomatis meureunnan urang ngabiasakeun kana ngaji Al-Qur'an. Tah mulai ka dieuna karak we aya parentah anu nomor ka-20 na dina cabang iman. Jadi iman heula pan ari salat mah kasupkeun kana rukun Islam. Nya ku ngalaksanakeun rukun Islam teh cabangna tina iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma nu arariman udhulu asup mararaneh kabeh pisilmi kana agama Islam kafah kalawan sampurna. Jadi bagian Islam teh tina ngalaksanakeun iman. Geus bau ka pangeran otomatis ibadah anu ritualna mahdoh. Nah gitu. Disebut teh sholli sholata kudu sarolat anjeun as-sholata kana salat. Salat di dieu nyaeta salat fardu. Padahal tulisanana sholli sholata. Mentakan ngahukuman dina Al-Qur'an teu ujug-ujug. Teu aya langsung anu nentukeun kana waktu secara gamblang. Bahkan posisi hukum mana nu sunat mana nu fardu tidinya paretah nage tadi ukur aqimis sholat adegeun sholat naon nu kudu diadegeun kan gitu. Jadi lamun ngagayem langsung kana Al-Qur'an ieu salatna parentahna bimakna hukumna naon gitu. Maka hukum teh kabagi deui engkeuna secara ilmu aya nu wajib, aya anu sunnah, aya anu makruh, aya anu haram kan gitu. Mana salat anu ditangtukeun wajibna nyaeta meureunnan anu 5 waktu. Tadi hafidu ala salat. Raksa ku anjeun salat. Salat nu mana tah? Terus wassolatil wusta. Terus ayeuna dina ayat anu sejen aqimis salat ila dulukis samsi wa tarafain nahar. Jadi mapai Quran teh kudu sebutkeun memang hatam teh kitu gitu. Jadi mimiti batina Al-Baqarah sok we tingali geura nya. Lamun dipapai-papai zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Sakitu enggak kan? Wa yuqimunas salata. Geus eta. Ngalaksanakeun salat. Maju deui
hafidu ala sholati was sholawatil wusta. Aya nu jamak di dinya, aya salat was sholawat. Terus aya aqimis sholat ila duluki samsi ila tarafai nahar. Terus itu aya sababaraha hiji ayat nu ngajelaskeun kana posisi waktuna. Jadi teu ujug-ujug aqimis sholat duhri, asar, maghrib, isya, subuh eueuh. Entakan ku sitaeun kamari tidak ada waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Eueuh tulisanana mah. Da ngajina ngaji teks gitu, teks terjemahan maka pangi. Sehingga lamun ayeuna loba nu ngagerarayem langsung kana Al-Qur'an teh nyata kitu, ngajina teu tamat bari jeung make terjemahan hungkul ngarjemahkeun samarangan bari jeung teu digurukeun loba nu kasararung gitu. Perlu jadi dinaker ngamaknaan Quran mah balik deui kudu make guruna, kudu digurukeun. Terus ayeuna pahamna paham saha. Lamun tafsir teh mah lain tafsir ceuk urang. Da urang mah lain mufasir gitu. Ulah menurut saya teh. Gitu. Lamun menurut saya berarti pahamna geus siap. Bisa ngabedakeun mana ayat anu mansuh gitu. Terus ayat anu dinas mana anu engkena perlu disebutkeun muhkamat dijadikeun hukum, mana di geus pokona mah urang mah mending keneh ngadengekeun lah gitu daripada mapai-mapai kana aslina da can bisa gitu. Sehingga meureunnan lapad aqimis sholat dimaknaan secara tangtuna nyaeta sholat fardu. Nu sakumaha ku urang kaweningakeun bahwa sholat fardu teh diwajibkeun saberesna Kanjeng Rasul Isra Mi'raj. Nyaritakeun Isra Mi'raj kedeung deui, urang geus miheulaan. Encan Isra Mi'rajna ge da bulan Rajab. Ayeuna Jumadil Sani. Kamari Jumadil awal, asup Jumadil Sani, kadak we Rajab. Tereh gitu. Jadi ngaji masalah bab salatna tentang Isra Mi'raj geus ti heula. Miheulaan gitu. Naon anu disebutkeun ayeuna sholli sholata ngadegkeun salat teh nyata meureunnan salat teh bimakna ayeuna kapasrahan seorang hamba dina ngalaksanakeun parentah nu utama ngarendahkeun kana dirina. Sabab ayeuna ngaleungitkeun sifat anu ngabanggakeun diri ku salat diturunkeun. Jadi lamun urang hayang Isra Mi'raj nyata ku salat, urang mah hasilna. Kanjeng Rasul mah Mi'raj teh naik langit kahiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha nepi ka terus terakhir weh deui meunangkeun salat. Urang mah moal bisa naik mah iwati hayang Mi'raj teh turun, nurunkeun sirah, nurunkeun ego sebagai manusia. Sabab ayeuna dina posisi urang nurunkeun ego kitu teh bakal kapanggih bahwa urang sebagai hamba gitu. Ku salat. Jadi lamun ngaku Islam pek teu salat-salat rek naon deui nu dibanggakeun ku kaislamanana gitu. Sabab as-sholatu kal wahid, ada salat seperti angka hiji. Sasesana eta mah ibarat nol gitu. Arek zakat nol, rek puasa nol, arek haji nol,
umroh noa, bager noa gitu. Salat mah angka hiji. Jadi sok sanajan bager nepi ka kumaha gitu salat mah noa we. Eueuh digit angka nu bisa dijadikeun berharga gitu. Mentakan ayat tidak perlu sholat, yang penting itu baik ke sesama. Aya nu kitu, aya teu sholat ge, yang penting mah orang mah bager we. Nya ayeuna mah bager, tapi begitu bagerna moal nyangsang. Kusabab ayeuna ngalobakeun nol, tapi eueuh angka hijian, teu boga harga. Tapi lamun boga angka hiji, sok sanajan 0 na kur 2 siki, jadi weh boga nilai 100 gitu. Nah, jadi sholat nu utama. Lamun ku sholat nanggeus teu bisa dibanggakeun, ku sabab tara ngalaksanakeun sholat, rek naon deui jadi Islam teh. Sabab tadi disebutkeun Kanjeng Rasul ditaros. Wasuila ditaros Kanjeng Rasul teh. An alamatil mukmin wal munafik, kumaha cara ngabedakeun ciri jalma anu mukmin jeung nu munafik. Pakola, maka Kanjeng Rasul ngajawab, innal mukmina, sanyana jalma anu mukmin, himmatuhu eta himmahna, naon himmah teh sumangat pi salati wasyam wal ibadah, boga rasa semangat salat puasa jeung ibadah nu sejenna. Jadi aya rasa semangat gitu ya. Wal munafik jeung ari jalma nu munafik mah himmatuhu semangatna teh di mana aya to'am wasyarob, di mana aya kadaharan disitulah aku hadir, di mana ada minum-minum disitulah aku hadir, di mana aya merenan nuruang riung disitu aku hadir. Tapi dina diajakan sholat mah seolah-olah teu kadenge nu adan ku adana, padahal mah eta jelema teh aya saburingkingeun masjid. Jadi dituliskeun lagi ayeuna lamun jelema geus poek hatena, poek lain eueuh imanan, poek gitu. Jadi sumum bukmun, jadi nyatorek nyalolong jiga nu teka tempo, padahal mah aya di sakurilingeun masjid. Adan kadenge masjid katempo jelegedeg, tapi kunaon adan teu kadenge kadengieun nya kadengieun. Oh adan kadang hare-hare adan urang-urang. Masjid anu hareupeun panon ge seolah-olah eueuh gitu. Tapi lamun kana ruang riung nu aya kadaharan, nu aya inum-inuman, jauh ge diteangkeun. Bro, dieu riung urang ngopi, urang masak, teangkeun. Tah lamun kana nu kitu semangatna hungkul kana kadaharan jeung kana inuman, eta ciri. Kalbahimah seperti sato, tekaur diajakan barang dahar mah daek ruang riung, tapi pelebah diajakan sholatna henteu. Jadi ngabedakeun anak kitu. Ayo urang mah sholat hayu ya. Dina pada waktuna ruang riung hayu. Da walaupun urang mah STMJ ya, ka mana we jadi. Jadi bukan berarti ulah kabongbroe ku ayana kadaharan, aya minuman lain. Tetep da urang kan perlu kene dahar, urang masih kene butuh dahar, butuh kene nginum. Tapi barang dahar, nginum lil ibarat kamari dina kitab Qurtubi disebutkeun ayeuna lamun
urang jongjon barang dahar nginum cenah antum takulu wasrobu pidohri anjeun barang dahar dina tonggong kaula pasau pa maka engke cenah isukan pageto anjeun bakal dijadikeun kadaharan ayeuna barang dahar gitu engke mah bakal jadi parab nu di dahar awak urang teh sabab urang diciptakeun lain jang hirup terus ngudag-ngudag gawe jang barang dahar terus maut gitu. Begitu. Orang diciptakeun tuluy hirup itu terus barang dahar pun kudu dahar heula meureunna. Geus barang dahar boga tanaga, geus tanaga salat. Geus salat nya biasa deui we. Aktivitas deui gitu. Da panggerona ge teu lila. Sawaktu-waktu datang lohor digero. Blong deui itu bari jeung salatna ge kakapeungan. Teu terus-terusan lohor geus we sakali. Teu kudu loba-loba. 4 rakaat we. Teu teuing abong kana subuh cenah supaya bari olahraga nya. Ari olahraga mah kuat leumpang ti dieu nepi ka jalan tol. Ari salat 2 rakaat mah sangeup. Berat. Sehingga posisina tetap jadi dibasakeun da urang mah memang butuh kene dahar urang mah. Dahar heula terus beres dahar karak we tah hasil tina dahar dibere kakuatan pek laksanakeun salat. Sebagai bentuk rasa syukur gitu. Gawe tadina pada waktu istirahat rek dahar heula, arek salat heula. Misalkan nya urang dibere waktu gawe istirahatnya biasanya antara setengah 12 atau hampir jam 12. Aku mah keur posisi waktuna eta mah diistirahatkeun. Terus ningali posisi waktu adzan. Nyari jumaah mah biasanya memeh nanya leuwih anggang, tapi lamun posisi waktu-waktu biasana istirahat jam sabaraha? Jam 12 teng nya. Jadi heula adzan meureun. Heula adzan apa istirahat heula? Aku mah pabrik nya, aku mah kantorna gitu. Lamun aya urang kuli begitu ngong adzan eureun kan? Kadang memeh adan ge geus eureun ku kubah teuing aku kubah dahar heula salat heula dahar heula salat heula dahar heula geus dahar ngopi pan geus ngopi udus waktu aya keneh arek salat heula pikiran karena dahar kadang jadi tatar ucingan penya mending kene dahar heula mending salat heula mending kene dahar engke mah salat sok inget dah leuheung anu salat inget dahar daripada nu dahar tara inget salat nu dahar mah teu ingetan salat engke we geus beres inget nate tapi nu keur salat mah pasti nginget-nginget dahar keur salat nanti gitu nya leuheung keneh ngan jauh meureun dibahasakeun tina khusukna salat mikiran dahar we. Da cacak teu mikiran dahar oge terus kelasna urang mah tong boroning aya dina waktu keur lapar disadiakeun dahar gitu dahar geus disiapkeun beres gawe kan biasana ari kuliah sok ditembrakeun beda jeung karyawan, ada karyawan kan meuli heula. Mikiran teh hayang mikir hayang dahar. Ari nu gawe mah biasana geus ditembrakeun. Pikiranna beakeun moal, tah beda deui tah eta teh lalakuanna gitu. Nya. Aya teu anu ngajadikeun penguatan gitu. Cek santri mah dahar heula.
Mana dalilna? Kulu wasrobu wa amilus solihat. Dahar heula, nginum heula, karena kue amal soleh teh sholat. Jadi si tanaga dahar teh dipakai sholat. Kudu kitu dahar heula, lamun waktuna masih kene lalu asa. Tapi lamun waktuna merepet mah sholat heula. Tapi lamun santri sholat heula moal kabagean. Begitu ayeuna waktuna keur dahar disiapkeun ieu ngong adan kacara rai moal kabagean teh. Engke sesadaun we hungkul. Untuk cara nu gawe teh mah dipake pasak liwet nya digaurkeun dina eta geus eta pasesaan gitu. Mau kemana kitu nya cenah dararahan heula we. Asal waktuna masih kene temer lila kene gitu. Nah, dak ti dieu ge disebutkeunana engke meureunnan bahwa ngalaksanakeun salat nu sakumaha disebutkeunana bahwa aqimis salat laksanakeun salat ya. Bahasana di dia lain akimis tapi ityanus sholawatil khamsi nekanan ya, ngalaksanakeun salat anu 5 waktu pi auqatiha dina waktuna. Jadi sok aya nu ngamaknaan khairus salat fi awali waqtiha dina awal waktuna. Ari awal teh cek ilmu dipisah deui engke aya waktu afdol, waktu ieu. Jadi salat teh ngabogaan jeda waktu gitu. Bahkan aya disebutkeun asar awal, asar sani gitu. Jadi di dia mah pi auqatiha dina pirang-pirang waktuna. Lohor dina waktu lohor. Lohor ayeuna urang poe ieu jam 12 kurang 10 ya. Jam 12 kurang 10. Lohor. Biasana memperhitungkan lohor teh teng jam 12 ya. Dina waktu istawa lah itu teh. Tengah-tengah itu. Di luhur puncak matahari eta waktu istawa ngan eta make jam WIB urang mah. Ari make jam tumbak mah tetep jam 12 eta teh. Geus manjing teh gitu. Jam 12 lewat jam 12 kurang 10 teh eta jam 12 lewat 1 menit gitu. Jadi make jam teh 2 sebenarnya gitu. Lamun jam 12 kurang 10 adan cek dina WIB gitu. WIB cek dina waktu panon poe nu make jam istawa mah nya ngitung make matahari eta teh jam 12 lewat 1 menit gitu. Tah. Salat dina pada waktu eta teu aya nu salat dina pada waktu eta. Langsung ujug-ujug salat da awal waktuna henteu. Makruh justru. Nah, sabab waktuna azan. Ngagero heula, adan teu ngagero. Adan bahkan aya nu nyebatkeun satungtung masih kene aya nu adan mah tong waka salat. Lain ulah salat tong waka. Tungguan heula nepi ka bareres. Eta teh iraha kapungkur lamun bahasana ieu masjidna anggang aya 1 2 3 ari ayeuna pan celok di ditu celok di dieu karak nu ieu Allahu Akbar rek beres ieu ngong deui nu ieu can beres ngong deui belah dieu nya deku sabab aya mah nu boga speaker adan loba eta mah hampir tiap anu boga tempat salat mushola masjid raradan kabeh. Tah kumaha lamun kitu? Tah eta mah meureunnan tingali anu adan pangdeuketna. Beres? Karak we
salat rawatib gitu. Karak salat wajib. Arek babarengan jamaah, arek sorangan. Arek di masjid, arek di imah, rek di saung teu disebutkeun di dieu naon ge. Nyokot we afdol. Tah, afdolna di masjid berjamaah supaya menang 27 derajat. Aya nu nyebutkeun 25 derajat. Di masjid bari berjamaah. Kumaha lamun aya nu 25 teh nyaeta di imah berjamaah, di saung berjamaah. 25 teh. Beda apa namun di masjid 27 derajat. Di imah, di saung, di majlis urang kieu ngariung salat jamaah teh eta 25. Tak aya nyebutkeun 27 aya 25 teh eta meunang ngaisbatkeun kumaha tujuanna. Urang kudu wae di masjid henteu. Teu kudu terus-terusan di masjidnya. Jadi wala taj'al baituka kal maqabir, tong ngajadikeun imah anjeun kos kuburan. Hayuh ararinit ka masjid ari imah sorangan teu pernah dipake salat. Jadi husnudon urang teh teu goreng ka batur teh asa eta mah tara ka masjid di imah salat meureunna. Gitu. Jadi lamun hatena urang alus bersih gitu nya moal masuk udon ngetara ka masjid mau nyebutkeun tara salat beuting di imahna salat, beuting mah boga saung di saung salat, beuting mah di pagawean salat. Justru nu gawe ngalaksanakeun salat di pabrik bari jeung elehesek yang waktu pabeulit eta satu keuntungan besar. Jadi tong nyebutkeun wah karyawan teh tara salat eta husnudon da teu nyaho. Ulin atuh gerak ke pabrik gitu. Jadi lamun husnudon mah beunah. Sok sanajan begitu heueuh lolobanan teu oge ari husnudon mah alus we da. Tapi lamun geus dipeulan ku goreng mah asa eta mah ka masjid ge ngadon tah. Goreng we sok sanajan ka masjid oge gitu. Ari geus boga ieu nama. Sehingga meureunnan ityanus shalawatil khamsi fi awqatiha. Dina pada waktuna. Jam 2 waktu dohor keneh. Jam 2:30 waktu dohor keneh. Jam 3 lohor keneh. Iraha tu batasna waktu lohor. Ngaji geura mangkana aya masing-masing tahu waktuna. Iraha waktu lohor, iraha akhir lohor. Jadi nyebutkeun si eta mah tong nyebutkeun si eta mah urang ngabenerkeun heula dina keur ngaelmuan mimiti gerak salatna, babacaanna, hadna, syarat rukun salatna, nepi ka meureunnan batasan-batasan rapihna salat. Terus waktuna salat. Waktu salat meureunnan lamun tilawah teh mah jawali samsi, begitu lingsirna panon poe tina lurus ya mun kieu nya lurus panon poe teh ti dieu ngeser teret mulai tah aya masuk ke waktu lohor jadi lain pas tengah-tengah gitu. Jadi ngeser heula. Jadi ukuran sekitar antara 1 sampai 2 menit tina waktu jam 12 istawana. Jadi lamun di merekan WIB mah sok ditamahan lah. Jeda 1 sampai 2 menit gitu teu ujug-ujug. Langsung adan gitu. Ya, jadi dibere jeda heula. Nah, komo lamun bulan puasa. Sensitif teh. Bulan puasa mah komo magrib. Dilakeun teuing salah, ngamimitiankeun teuing salah nya. Eta mah sensitifna dina bulan puasa sabab bulan puasa mah ditungguan adan teh. Ditungguan gitu adan. Bulan puasa mah aya nama hari-hari we cara tadi. Sok sanajan ada si dina di sakurilingan masjid seolah-olah jongjon we gitu. Aya gitu. Anu boro-boro
tu jauh oge pokoknya mah hayang begitu ngong adan langsung giridig salat indit ke masjid aya nu kitu. Jadi kumaha masing-masing individuna urang mah tong ayeuna kudu goreng sangka we. Anu jongjon wae berenang tetap ngalaksanakeun salat nya. Cek anu resep awal dina waktuna begitu ngong adan indit ke masjid salat halus itu. Ya. Jadi intina mah ityanu salat. Parentana ngalaksanakeun ngadegkeun salatna fi awqatiha dina waktuna gitu. Kumaha lamun kaliwat? Oh, tadi teh poho hayo bak-bak gawe. Nepi ka geninganan geus asar. Tadi teh poho. Kumaha lamun kitu? Salat asar tuluy salat lohor pan geus waktu lohorna oge kodok bahkan aya nyebutkeun kawal sabagian ulama da waktu ngalaksanakeun salat teh dina pada waktuna kan di mana geus beres waktuna ya selesai contoh kieu indit sakola atau indit gawe teh mulai jam 7:30 nepi ka jam 3 lah ya. Begitu jam 3:30 barudak urang kana asup batur baralik urang asup disebut gawe mah simalen mah aja batur baralik kala datang nyebutkan gitu. Jadi selesai ya, itu bisa ditambah. Nya, waktu lohor nang ini sekali buat rek salat naon, da ini mah salat asar. Anu kitu. Ya. Jadi diliwat atuh ngabonganan ta eta sebutkeun kalalaya. Aya nu tarakti kusabab tadi teh poho darus salat aya udur cenah kitu. Anisyan poho wanaum jeung sare. Poho tadi teh salat atau hantu dek pokona mah begitu datang asar inget tadi teh encan salat lohor salat gitu. Asar heula terus ngalaksanakeun lohor make niat nu asar mah adaan teh waktu eta ngabogaan waktu kodoan berarti ngodoan anu tadi ai sare jam 1 mah lain dulu sare jam 1 udur teh teu asup tapi hudangna teh kata jam 5 intinya hudang jam 5 lah tapi cek ilmu anu tak anu apikna tetep we sok sanajan tadi kusarekna ngahajat jam 1 da kusab rek istirahat heula gitu we sate anu ngajamah pan beda-beda meureunnan mah anggap meureunnan les we sare katanya da sanu bisa apa rek sabaralila dar hudang teh asar lah jam 4 jam 5 gitu ya tetep we tajarudna laksanakeun we salat make lapad kodoan gitu eta sare ya kudur 12 maka lamun keur dina posisi kitu tetep sarua kodoan beda jeung perjalanan lamun perjalanan mah niat dipunurkeun engkena asup kana jamak teh arek menjamak ka mana ieu gitu dihijikeun arek nu asar ditarik ka lohor arek lohor ditarik ka asar jadi bab salat teh panjang nyaritakeunana salat nu fardu hungkul jama hungkul teu make kosor
arek aya make jamaahnya kosor niatna beda-beda terus marhalahna lila panjangna perjalanan nu kumaha da ayeuna pan sakareudeng pan make kendaraan teh nu bari teh ditangtukeun sabaraha kilo da kusabab kendaraanana mun teu kuda nya onta mun teu leumpang ayeuna mah pan aya make jalan tol sagala rupa aya rest area teh ya kumaha lamun kitu tah beda deui kan masalahna jadi masalah anu ayeuna bisa nyandak kias menang ulama dikiaskeunana sakieu katang tuanana sakieu katang tuanana jadi teu meunang ayeuna sagawayahna sorangan gitu. Perlu ngaji teh kitu aya guru mah ari nanyakeun wae mas-mas ka Google mah engkena bingung nyanadekeun guruna gitu ya sok sanajan ayeuna kitab ngabubrug nepi ka salomari sugan engke bisi cara Syekh Albani mah guruna teu nyanad terus sabab Syekh Albani mah eta cicingna di perpustakaan sok sanajan ahli hadis jadi buku ieu dibaca kitab ieu kumpulkeun ngadama menang ngumpulkeun nyorangan gitu di mana rek ditanyakeun ka mana ngaguruna putus teh gitu nu dipake ayeuna ku jalma-jalma anu boga paham sering ngadongkrak anu ngadolalahkeun orang-orang anu sok teu akur jeung manehna gitu. Dolal we pokona lah. Nah, kasarung cenah. Sabab make paham eta. Ari nu apik mah tara. Bahkan ayeuna dina hate nu bersih bahwa disebutkeun perluna antara nempelkeun iman, Islam jeung ihsan. Islam ngalaksanakeun praktek-praktek secara fisik dohiriyah. Salat, zakat, puasa, haji, fisik kan dohiriyahnya. Salat ku awak dohir, puasa awak dohir, zakat harta dohir, haji dohir. Nah, iman bagian hate jeung daya nalar. Disebutkan ayat dalil akli jeung dalil nakli iman. Ihsan eta leuwih kana kolbu nembus terus kana ruh sabab ihsan mah anta budaka ka annaka taro jadi eta mah di atas keimanan jeung Islam iman ihsan begitu jadi nempelkeun tah sagala rupana dengan ketiga pilar eta agama bakal ayeuna sampurna keur Islamna fisikna dilaksanakeun iman hatena dibina jeung akalna terus weh positif ruhna jeung hatena moal mes-mes goreng ka batur karena urang mah teu boga hak menghakimi itu sehingga meureunnan ti dieu tah bukti tina salat nyaeta tanha anil fahsya wal munkar. Naon fahsya teh? Migawe perkara goreng. Fahsya. Ya. Caci maki goreng, ngomongkeun goreng, cumat-comot lain comoteunana goreng gitu. Ya. Sendal patuker pek urang niangan nu alus goreng gitu. Fahsya wal munkar pemunkaran maksiat doraka ongkos salat tapi doraka keneh berarti salatna belum mencapai salat anu sampurna karak ngalaksanakeun cupar kawajiban salat kadang ayeuna dina keur ngalaksanakeun salat ge meureunnan mana nyaeta hate nu dipariksa teh. Yeuh di dieu disebutkeun
bahwa ngalaksanakeun salat dina pada waktuna kamilatan bari jeung ngalaksanakeun salatna nu sampurna. Sampurna nu kumaha nyaeta alamul imani, jadi tanda-tanda na iman as-sholatu salat. Paman parogolaha sing saha jelema anu nyalsekeun kana salatna nyalse anteng tenang tumaninah khusyuk, maka parogo laha qalbahu, pariksa we hatena teh kumaha, apakah tenang dina waktu salatna, henteu diburu-burukeun, henteu ayeuna dilila-lilakeun ku sabab aya nu nempo jeung sajabana, arek dialus-alus jeung sajabana ku sabab hayang pake. Jadi murni salat teh ngalaksanakeun sebagai bentuk penghambaan. Cik tadi teh mah ulah nepi ka seperti dititahna iblis. Ayeuna dititah sujud teu ngawaro, pastakbaro culangung teu ngawaro. Teu inget saha nu nitahna. Lain ka Nabi Adam teh. Jadi pas saja du malaikat sararujud sujud didinya ae ditahiyah penghormatan, ngahormat Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah, tuluy dititah ku Gusti Allah, malaikat mah ningalina kadinya dititah ku Gusti Allah. Ngawaro we. Jadi lain ningali saha nu kudu dihormatna, tapi ningali saha nu nitahna gitu. Jadi urang oge terkadang lamun dititah ku sahandapeun mah sok sanajan bener. Nah, sok kitu. Tapi lamun anu nitahna boga pengaruh diwaro gitu. Nah, sehingga iblis teh ku sabab pastakbaro gitu. Ngarasa we adigung teu ningali saha nu marentahna. Jadi aba wastakbar. Lamun heug ayeuna iblis dititah sujud ku Gusti Allah ka Nabi Adam teu ngawaro, terus wala'anahu dilaknat ari jelema teu sararolan padahal diparentahkeun ku Gusti Allah. Ya, itulah karakter iblis nu nempel kana diri jelema. Karakter setana nempel sehingga weh ayeuna kau seperti setan. Mana setan teh nyata meureunnan huluna jiga hurang cenah kitu lin. Awakna siga muning. Huluna aya di urang, awakna jiga uing. Heuh urang-urang teh urang setan teh. Di mana dititah salat teu ngawaro berarti setan teh urang gitu. Ya urang karaksukan setan gitu. Sebab setan taradaikeun dititah salat teu ngawaro. Laksanakeun salat. Oh pancan husu, pancan ngarti kana babat salat hayang nyaho. Jadi sebuah keangkuhan bahwa ayeuna salat mah kudu ngarti kana bacaanana jeung kudu husu. Salila encan bisa ngarti naon nu dibaca jeung teu husu mah teu kudu salat, angkuh tah mah sarua we cara tadi. Arek sanajan ayeuna urang kur sakadar tadi teh karak bisa ngalaksanakeun cubar kewajiban salat tuh kana meta yang nyaho. Pan sok maksiat keneh salat. Pan urang mah salat nangge sok galideur loba pikiran itu dipikir salat we. Jadi tah keur ngajadikeun penghambaan di titah salat ngawaro we heula gitu, ngawaro heula we. Sok sanajan eta kualitas salatna sesuai dengan masing-masing lah. Teu bisa ditaker pan ku urang mah teu nyaho. Da urang mah teu bisa maca hate jeung maca pikiran jelema nu keur salat.
Jiga nu nya pan. Husu teuing padahal mah. Teuing da mau aya nu bisa lah teu kadinya mah gitu. Kita salat barengan. Salat imam salat nu dohir nya. Imam ke salat anu batin. Da geus kacaritakeun salat dohir nu kumaha, salat batin nu kumaha, salat dina jero salat kumaha, salat di luar salat kumaha geus ieu. Jadi imam muatan gitu ya. Supaya meureunnan dina keur ngajadikeun wawasan pikeun urang bahwa salat lain ngan sakadar salat. Jadi utamana ngabina heula hate. Tah meureunnan paman parogolaha qalbahu wa hafado alaiha. Diraksa salatna. Lain ngan sakadar salat tungku nya cek tadi mah yang penting mah salat. Nah yang penting mah salat mimiti gitu, cupar kewajiban terus tingkatkan ulah gitu terus gitu maksudnya. Oh kamari mah nya sakadar salat adan salat terus misalkan ayeuna masih kene malaweung salat pokona mah tapi mungkin dia taikeun kualitasna kumaha cara ninggikeun kualitasna ya pertama dohir heula lah. Pakai baju sing merenah, pakai bajuna ya. Terus merenang nangtungna sing merenah, ulah diburu-buru kenting, pabedo-bedo salat paburu-buru ya. Terus ulah paburu-buru teh ningali deui waktuna deui gitu. Lamun urang memang ditargetkeun waktu sesuai dengan ketentuan hadna, yang penting tinemu syarat rukun gitu ya. Beres sholat, assalamualaikum, ini teh terjadi masalah. Bahkan sholat nanti ya sakadar tentu tadi teh teu nu panjang-panjang dan teu maca Allahu Akbar kabiro, begitu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Fatihahnya. Maca surat nu pondok, langsung ruku, sujud. Cek sebagian ajengan nyebutkeun ulama teh yeuh setan ngagangguna kana salat anu lila. Karena potensi ngagangguna lebih laluasa. Nu cepet mah karak arek ngaganggu beres manten cenah. Tah gitu tanya. Jadi cek sebagian kudu sing anteng, tenang, teu dibuburukeun. Bahkan aya nu sabagian deui sing ayeuna teu nemu babacaanna Kanjeng Rasul ge kadang 40 ayat, 60 ayat, bahkan 1 surat, 2 surat gitu. Berarti ari maca geus ayat surat gitu mah lila atuh nya. Nya teh mah ningali deui tina tingkatanan. Jadi wahafado alaiha bihududiha fahuwa mukmin. Jadi ngajaga karena batasan-batasan salat. Cek pikir teh mah ulah loba gerak. Ulah ngucap lain ucapeunana. Kan gitu berenang. Terus berenang tinemu kana syarat rukun apa kana pambatalanana. Tah eta had-hadna salat gitu. Dina saberesna kitu meureunnan tah anu nomor ka-21 masalah salat utama nama meureunnan ngaraksa salat anu jadi kewajiban muaqqatatan di waktu-waktu lohorna, asarna, maghrib, isya jeung subuhna. Jumlah jamleh meureunnan 17 rakaat. Sasesana engke aya rawatibna. Sesanu sejen aya salat sunat anu mutlakna, aya duhana, aya tahajudna, aya istikharahna, aya tasbihna jeung sagala rupa. Urang mah salat wajib we hungkul mah. Ngan mudahna ibarat dahar teh mah henteu loba menuna gitu. Sugan ayeuna menuna nu sejen salianti salat sunat, jadi tong ayeuna goreng sangka teh asa eta mah tara salat sunat. Beuting mah si eta rajin kana salat sunat tapi henteu kana bager kabaturna. Kadang si bager kabatur
henteu salat sunatna henteu beuting masuk ngaluarkeun duit rada gede sih mah duitna henteu kabatur culangung salat sunat tara katempo teh kitu nya beuting maka kolotna tak kitu urang kudu bisa ngabina kana hate urang supaya jauh tina suudon ari dina bahasa eta mah supaya meureunnan ayat tawatinul qalbi terus tanzihul qalbi. Jadi tawatin teh ayeuna meureunnan urang bisa ieu mernahkeun ibarat teh mah di tengah imah teh boga naon-naon teh ditempatkeun sesuai dengan tempatna. Lamun aya kulkas tong diteuneun di tengah imah. Biasana teuneun we ka dapur atau deket tempat makan ruang makan nu boga mah kumaha lamun imahna ku tengah-tengah hungkul cara kontrakan saguriwak gitu eta mau disebutkeun aya tengah imah aya dapur bisa kitu-kitu ieu mah lamun geus bisa nempatkeun mana nu kuduna ditempatkeun di tengah imah mana nu kudu di dapur mana nu kudu di teras mana nu kudu di kamar katempona rapih sehingga tah dina hate teh dipernahkeun mana nu urusan nu kieu mana nu urusan nu kieu dina palebah hate nu murni mentakan ayeuna cek bahasana innallaha la yanduru ila suwarikum lakin yanduru ila qulubikum hate nu dipariksa dipernahkeun teh baju nu dipake mah digeulis-geulis di mahal-mahal dirapih-rapih ari hate semrawutan ngan meureunnan sok sanajan model kitu tetep baju rapihkeun tutupan aurat nya hate pernahkeun jeung bersihkeun gitu komo ari awewe mah gitu dina malebah make bajuna sok aya bahasa kalalaki mah eueuh nyebutkeun ngahijab di kerudung jeung sajabana pan awewe mah di mana diparentahkeun dititah di jilbaban di kerudungan dah cenah di jilbab urang mah hate we ti heula dah teh mah teu bisa di jilbaban nu di jilbaban mah sirah heeh dah teh mah teu bisa di jilbaban eta mah jeung desa anu nyaho sehingga meureun bahasa kitu teh cenah yang penting urang mah hatena we heula kembae cenah bahkan ieu teh pagiling bisik dina palebah keur nutupan auratna aya wae anu kudu dihijab ti luhur nepi ka handap aya wae anu nyebutkeun ayeuna meureunnan cukup wajah jeung telapak tangan bahkan aya anu teu kudu dihijab di tiung gitu da ngamaknana nage meureunnan parentahna nutup aurat ke dipisahkeun secara fikih mana aurat lalaki mana aurat awewe pancen aya dina Al-Qur'an lapan jilbab hijab teh nutup ari jilbab naon baju kurung ari ka dieu mah tiung ayeuna nu ka dieu nu ditutup ka dieu lain deui ngaranna beda-beda teh ngaranna gitu. Jadi aya nu ngamanaan secara tafsir aya secara lapan aya entak beda-beda sehingga tong aneh ayeuna lamun aya Quraisy Shihab nyebutkeun bahwa kewajibanana berbeda gitu ngantep kana jadi embanana teu dihijab ge teu jadi masalah nyahueun ilmuna keun dan tanggung jawab sementara urang kumaha urang mah husnudon urang mah can nyaho nepi ka mana batasanana maham kana tafsiran Quran mah da urang mah nyaho naon gitu meskipun urang bisa gitu itu mah leuwih ti heula menjadikan satu hotel yang 5 tambah 5 hukum karena ayah kena tambah opake ya 10 jadi ibaratnya pun sarana cara
teknik dan metode gitu. Sehingga kan merenang orang-orang bisa memprediksi sesuai dengan pemahamannya, sehingga kelas cek matematik sok sanajan ayeuna ilmu pasti bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Toh tidak, kadang 3 tambah 1 juga 4. Bahkan bisa ayeuna cek matematik nih merenang negatif tambah positif bisa jadi 4 kan gitu. Terus deh lamun cek ilmu alat mah 4 dibagi 2 teh lain menang 2. Cek matematik 4 dibagi 2 2, tapi cek ilmu alat 4 dibagi 2 teh 3. Cek i'rab alamatul i'rabi arbaatun ad-dhammatu al-fathatu wal kasratu. Nah, aya rafa nasab jr jajam eta i'rabna dibagi we 2 teh ka mana kana isim jeung kana fi'il. Jadi nu 4 alamat rafa teh alamat i'rab teh rafa nasab jr jajam dibagi 2 jeung isim jeung fi'il. Berarti 4 dibagi 2 lain 2 3 isi menang 3 fi'il menang 3. Tah cek ilmu eta mah kitu. Jadi 4 dibagi 2 teh menang 3. Sabab isi mah bisa rafa, bisa nasab, bisa jr, ngan teu bisa jajam. Fi'il bisa rafa, bisa nasab, bisa jajam, teu bisaeun jr. Jadi isi menang 3, fi'il menang 3. Tah 4 dibagi 2 teh 3. Cek eta mah gitu. Jadi kumaha sudut pandangnya saha nu mandang. Kemudian metode ke mana? Maka masing-masing boga pandangan. Sehingga ieu lamun kita kembali kepada Quran dan hadis, paham dan pandangan yang mana yang digunakan. Paham saha? Terus segi mandangna dari mana? Sehingga kita memposisikan bahwa salat nu jadi utama adalah salat waktu. Nah, teh memang kudu awal atau kumaha. Bahkan ayeuna meureunan inti utama nama dina katangtuan bahwa salat wajib teh setelah ayana Isra Mi'raj. Sebelumna berarti kumaha sok. Ya. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh setelah jadi Rasul sabara tahun. Apakah ujung-ujung langsung Isra Mi'raj? Itu berarti kan orang kudu mapai heula kana sejarah. Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj teh dina tahun kasabaraha kan gitu. Berarti sebelum Isra Mi'raj aya kewajiban salat. Tuh. Sebelum Isra Mi'raj aya teh kewajiban salat. Terus nabi-nabi sebelumnya salat teu. Kumaha salatna? Teu penting apa urang mah gitu. Terus cenah ayeuna datang geus lah pokona mah urang teu apa kana sejarahna. Urang can nepi ilmuna. Terus datang Isra Mi'raj dibahas unggah tahun salat. Ya, ngabahas bahwa salat teh ayeuna bolak-balik tuntunan jadi 5 gitu ya. Jadi 5 waktu gitu ya. Kan teu ditentukeun dina waktuna teh jam sabaraha nya. Cek pikir teu ditentukeun waktuna jam sabaraha. Pokona mah waktu awal jeung waktu akhir. Entakan fi auqatiha waktuna. Gitu ya. Terus ayeuna aya dibantu cenah lamun salat kudu sesuai dengan tuntunan Rasul. Nu sakumaha hadisna? Shollu sarolat maneh kabeh gitu. Marane teh sarolat. Kama seperti ro'aitu muni seperti anjeun ningali kaula salat.
Salat maraneh kabeh seperti anjeun ningali kaula salat, urang ningali teu Kanjeng Rasul salat. Jadi arek persis kumaha urang nuturkeun salatna cara Kanjeng Rasul. Lamun urang udag-udag langsung kana hadis. Shallu kama ra'aitumu usolli. Salat maneh kabeh seperti salatna kaula. Teu nyaho pan. Teu nempo deui. Tak dibeberkeun ku para ulama, mentakan tong izin ke ulama teh gitu. Ini asa pang-pang na wae gitu. Apa di mana atuh da urang mah tengah zamanan gitu. Ayo ujug-ujug kana Quran, kana hadis gitu nya. Da keur zaman Kanjeng Rasul eueuh Quran kamari disebutkeun nu ngabuku kieu mah eueuh. Da Kanjeng Rasul mah narima ge wahyu. Untuk tulisan mah aya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan bari jeung eueuh patahan eueuh titikan kadieu-kadieuna eta teh ari eta lain anyar urusan anyar man ahdasa cenah gitu nih yang kumaha da teu da ina mah keur usum-usumna wae kan kitu. Eueuh cenah salat qobliyah Jumaah teh. Eueuh salat qobliyah Jumaah teh. Sok pangneangankeun cenah. Heuh berarti can manggi. Panita pangneangankeun. Anu cek nu manggi mah aya. Cek nu manggi mah aya. Mana Kanjeng Nabi kantos nuju khutbah aya sahabat dongkap ka masjid langsung calik. Cek Kanjeng Rasul ditaros, salat can antum? Acan, salat 2 rakaat. Keur khutbah dititah salat. Ima wa ima nu nafsirkeun teh ima salat tahiyatul masjid. Ima salat qobliyah. Pan memeh berenang, memeh Jumaahan. Saha nu apa gitu? Rasul ngamaksud salat anjeun. Tah maksudna ka mana? Iwa teh berenang kudu nanyakeun ka Kanjeng Rasul, Rasul abdi teh salat naon? Ari teh sahabat eta nanya heula teh. Henteu salat. Cek nu manggih kana hadisna kitu. Cek si eta nu saurang teu manggih bahwa tidak ada sok papayan cenah can manggih. Mentakan mending kena ngadaweung we batur salat mangga teu naon lah da eta mah sunat gitu. Berarti lamun posisi urang pas gitu salah sahiji nawa ya Ustaz misalnya kayak masjid atau qobliyah gitu. Tahiyatul masjid mah begitu masuk langsung tahiyatul masjid. Hari eta pan urang geus aya di jararo. Adan heula pan. Terus orang salat sunat supaya jongjon kusabab menempuh masalah di luaran teu pararuguh urang can pinuh ku kailmuan tapi masyarakat geus biasa salat maka usolli sunnatan lillahi ta'ala aman. Salat mutlak sholli sunatan lillahi ta'ala sakitu pan wa ta'yin hungkul salat sunat. Mentakan dina sapina sok ditangtukeun mana nu salat fardu, mana nu salat sunat tata carana talapudna kumaha. Jadi ngabedakeun ye talapud teh gitu. Teu meunang ni cenah talapud oge usolli teh. Eueuh cenah ka Rasul tara kitu. Diwejaan supaya nguatan wa talafudu talapud ieu tah ngucapkeun usolli. Kaula salat dan niat mah lain letah hate mentakan dina sapina disebutkeun wa talafudu sunnat wan niat wa mahaluhu alqol jadi tempatna niat mah hate jadi begitu teu usolli oge Allahu akbar hatena niat bari jeung gerak jadi 3 variabel
dina hiji gitu. Leungeun ngangkat, ieu ngucap, terus we hatena maca nih niat. Jadi tilu tah gerakan teh. Hatena, leungeunna, jeung ucapna. Ucapna Allahu Akbar, leungeunna ngangkat, hatena nih niat. Jadi moal beres sakedeung teh kitu mentakan pentingna ilmu ditiheulakeun teh memeh ngajadikeun hukum ngahukumi gitu. Kabatur we. Gitu. Eta nu pentingna ilmu teh gitu. Jadi pangkat neangan ilmu leuwih utama. Samemeh naon-naon. Ilmu heula gitu. Geus diilmuan karak we dibarengan. Karak we aya parentah, ye salat, ye zakat, ye puasa, ye bager anu gitu nya. Kabeh ge diilmuan. Sabab man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ngarapkeun perkara akhirat ku ilmu, dunia ku ilmu, hayang duanana ku ilmu. Jadi ilmu penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat komo gitu. Sabab urang moal cicing we di dunia. Eta akhirat penting, maka ilmu dunia perlu karena orang teu ujug-ujug ke akhirat. Teu ujug-ujug, da urang cicing heula di dunia gitu. Butuh gitu ya. Terus di mana geus begitu ngadeg, niatna beres, langsung tungkulkeun tah pandangan teh tong ka mana-mana, ka handap. Karena tempat pangsujudan. Supaya orang meureunnan ngadatangkeun kana kahusuan. Meskipun dina prak-prakan mah kadang kemana wae gitu. Sok tingalikeun ka tempat sujudan tungkul gitu, tungkulkeun. Eta secara dohir. Aya nyebutkeun dina masalah batin bahwa sujud anu cek urang dohir masirah nu tungkul kahandap balik deui kana taneuh nya bujur ngangkat nu dihinakeun bujur teh sirah anu dianggap mulia diturunkeun tah eta cek dohir. Lamun cek ilmu batin mana nya eta sok sanajan urang nangtung tapi hatena tungkulkeun ulah sok adigung tong nempo ayeuna sok sanajan batur dandana hebat tapi kadang hatena halus. Kadang aya batur dandana sembrono tapi hatena goreng. Kadang hatena halus, da urang mah teu bisa maca hate gitu. Sehingga lamun hatena inget ka Allah sok sanajan ayeuna katingalina keur nangtung, keur nagog, keur ngariung, hatena zikir ka Allah eta nu leuwih deukeut. Sehingga aya bahasa aqrabul abdi inda salat bis sujud. Tas sujudna nu deukeut jeung Gusti Allah mah anu hatena sujud. Sabab meureunnan nu disakeun ulul albab teh allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Hatena terus gitu. Sehingga lamun malaikat eureun tina tasbihna beres gitu. Urang mah pan loba forgetna. Tapi teu dibereskeun, teu dimaotkeun gitu. Malaikat mah lamun eureun we tasbihna selesai sudah. Kan posisi salat ngamaknaan ti mimiti nangtungna nepi ka sujudna nepi ka ayeuna salamna nu batinna nu thariqahna bahkan sampai ke hakikatna ilmu ma'rifatna. Jadi ilmu dengan tingkatan-tingkatan dengan bahasa lamun urang geus manggih dina keur ngalaksanakeun salat ku ilmu fikihna, ilmu akidahna plus tata krama ilmu tasawufna bakal kapanggih tah salat teh model kumaha gitu. Acan bisa salat teh anggar. Acan bisa ilmu fikihna teu apal mana
anu sebutkan rukun salat sabar hiji, fardu salat sabar hiji, syarat salat sabar hiji, pembatalan salat sabar hiji. Sok lamun ditanya-tanya kitu pan urang ngahulang. Anu pentingnya orang bisa nate salat kan gitu ya. Rata-rata adan, kacai, wudu, salat. Tapi lamun rek ditanya, sabaraha rukun salat? Sabaraha fardu salat? Sabaraha syarat sah salat? Sabaraha pembatalan salat? Lilanya, gitu. Entah kan karena bisa gitu ya salat teh lah. Komo merenang ngamaknaan husukna cek Imam Ghazali kumaha, cek Sayyidina Ali kumaha gitu kan. Ya banter-banter urang ayeuna keur diajar manteng ngalaksanakeun salat ulah nepi ka tingaleun gitu tingkatanana. Engke mah taekeun deui gitu sesuai dengan wawasan keilmuanana. Salat ya. Panjang 11:30 karak hiji itu teh padahal genep coba ya. Wasuk batu saminatu wa isruna wallahu alam lah sekitar itu mesti ngagoeng panas lah hiji oge nya sakitu lah mudah-mudahan ke orang insyaallah ya, bisa orang teruskan panjang umur bari sehat urang sadaya gitu. Allah. Ustaz ya pertaruhan ya masalah seperti aya ieu pamarit teh jeung babaturan gitu. Ya jadi lamun kan biasanya lamun urang mandi ya misalnya zuhur mandi terus mandi teh kan langsung nanti wudu nih. Nah teh pan kirang sae cenah jadi karena kan pas urang wudu teh si wudu urang teh kan ka urang lamun eta lah anduk itu jadi kagaringkeun. Jadi nu harus nama meuli cenah makan kula meuli sanata sosial nah we wudu gitu. Jadi si wudu teh meureun ka ieu lah ka alam. Ya. Itu cara pandang yang dianggapna bahwa hayang ngajadikeun ciri kecelakna cai wudu ya. Malaikat nu mangmentakeun hampura. Apakah lamun disusut ku urang jadi ngabatalkeun kana wudu? Ya, berarti terjadi masalah kan? Terus leungit ciri wuduna. Henteu kan? Malaikat lamun ayeuna urang teh wudu, beres mandi, terus wudu, tuluy disusut ya. Apa malaikat mau nuliskeun bahwa orang wudu atau henteu? Tetep kan? Apakah batal? Henteu kan? Terus leungit kawuduanana. Henteu kan? Ya. Jadi tidak menjadi masalah anu urgen gitu. Itu jadi urgen gitu. Tapi lamun hayang urang taraptina ima arek beres mandi atau wudu biasa tanpa mandi, wudu biasa. Nya tong disusut, tong diperet supaya ngecelak sorangan gitu. Kuduna gitu. Jadi arek perayaan garing ini entah urang mah sabasena teh ge lamun garing mah emang sagaring. nah ini garing sorangan. Ya teman tinggal sok didefinisikan secara posisi kituna tadi we. Oh berarti meureunnan ieu keur ngaraksa hayang cai wuduna tetep aya baseuh kene seperti Bilal di mana beres wudu langsung salat. Sebutkeun li hurmatil wudu. Beres wudu salat. Jadi masih kene baseuh tah ku cai wudu salat. Jadi we Bilal kadangu kota perak nah di surga cek Kanjeng Rasul tuh taroskeun Bilal migawe naon sehingga ayeuna Bilal kadangu aya di sawarga ditaranyakeun
Cenah Gusti abdi mah teu naon-naon. Ingat naon cenah. Oh, paling ge abdi mah setiap beres wudu abdi salat sunat. Tak eta gitu. Pan urang ge meureunnan beres wudu salat sunat. Nah, salat sunat mah gitu qobliyah atawa tahiyatul masjid. Pan wudu dah harita salatan dina pada waktu harita. Bilal mah beres wudu salat sunat terus salat sunat deui gitu. Eta nu ngajadikeun hadis nu dicarioskeun ku Kanjeng Rasul. Sehingga meureunnan dina kitab Muraqil Ubudiyah sehingga cai wudu tong disusut diperet gitu. Jadi mun tadi teh beres mandi nya halusna di eta heula dihandukan heula karak wudu. Mangga. Terus aku malah pokoknya beres mandi terus wudu terus disusutan. Da teu batal gitu. Da teu batal ieu. Jadi teu kudu menjadi permasalahan besar lah gitu. Jadi lain mudah batal apa teuyeuna cuman dina teh urang nyati padilah mudah mah gitu. Eta. Supaya masyarakat sejarah menjadi saksi. Kadang-kadang kan disusut mah ya di muncul tina buku